warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan wasta abdi Kairina Hidayatur Rahman. Abdi bade ngadongengkeun legenda Majalengka. Dina abad ke-16, di wewengkon Majalengka ayeuna aya 3 karajaan. Cakraningrat ngaheuya kerajaan-kerajaan Raja Galuh, Pucuk Umum di Talaga, jeung Nyi Rambut Kasih Ratu Sindang Kasih. Nyi Rambut Kasih lain bae gelis kawanti-wanti tapi deuwih kawentar sakti tur gede wibawa jeung gede komhara sarta jadi panutan masyarakat. Sabagian tina wewengkon Sindang Kasih teh masih mangrupa leuweung. Di antara tutuwuhanana aya anu disebut Tangkal Maja. Anu hasiatna teh pikeun nyageurkeun kasakit muriang. Teu jauh ti Sindang Kasih, di Cirebon aya Syekh Arif Hidayatullah. Zaman harita teh di Cirebon sumebar kasakit muriang, loba anu kaserang. Syarif Hidayatullah ngutus Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah pikeun neangan buah maja. Sangkan urang Cirebon anu katerapa nyakit muriang teh caleger deui. Nya terus bae utusan teh arindit salian tirek neangan buah maja teh Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah boga tujuan sejen nyaeta rek nyebarkeun agama Islam. Lantaran utusan ti Cirebon daratangna ka Sindang Kasih henteu permisi heula Nyi Rambut Kasih ngarasa teu suka wewengkon kawasaanna ditincak ku tatamu anu diondang ti nagara sejen. Nyi Rambut Kasih ngawetak kasaktianana. Lawang nu asal pinuh ku Tangkal Maja teh langsung ngaleungit eta ustusan teh teu manggih anu diteanganana. Lantaran Tangkal Maja anu tadina loba teh jadi eueuh, majena langka. Cek utusan dina basa Cirebon nu maksudna teh maja mah eueuh. Nya nelah bae jadi Majalengka terus dirobah jadi Majalengka. Sanajan anu diteanganana teu kapanggih oge, Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah henteu terus mulang ka Cirebon. Cek angkehanana sugan wae dina hiji waktu mah bakal manggihan Tangkal Maja. Nu matak eta utusan teh teu eureun-eureun neangan Tangkal Maja teh ya, bari sakalian nyabarkeun agama Islam. Sabada ngawurukan bag-bagan agama Islam kabalarea di sawatara tempat, Pangeran Muhammad terus matuh di Gunung Margatapa jeung ari Siti Armilah mah itikaf satekah polah pikeun ngislamkeun Nyi Rambut Kasih kan kekeh wae teu hasil. Nyi Rambut Kasih tetap kokoh kana agamana tapi ka akhirna mah ngahiang. Sabada ditinggalkeun ku ratuna, kerajaan Sindang Kasih aya dina kakawasan Cirebon sarta saterusna mah Majalengka. Pangeran Muhammad tilar dunya dimakamkan di Margatapa. Ari Siti Armilah mah dimakamkan di Tukangan Pendopo Kabupaten Majalengka. Ayeuna anu katelahna makam Ki Bedeng Bedori. Sekian dari saya Kairina Hidayatur Rahman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.